Alhamdulillah aja. Aku maka tampi hiburan anak. Mangga ya Surabi we heula. Aya singkatan teh, aya singkatan teh. Ya Surabi, suara rakyat. Surabi Hanet. Surabi Hanet. Oh, ucu. Bah, Kumaha? urang aja ngari di segmen kedua masih sarangan ku Aa Maung. Wah, manusia unggul. Manusia unggul. Amin, amin. Wow. Amin. Jadi kapu Puji Prabu bener harusnya sata cenah sanes. Pakasaba naon ayeuna teh nu dicepeng ku Aa. Nya aya nama nikreuh we ka ditu ka dieu saeutak saeutik wira swasta lah. Wira swasta. Wow, bisnismen oge nya gitu. Aduh, mantap. Tapi nuju di lakonan naon? Di lakonan mah ka Lebih fokusna. ai fokusna mah karena khusus berjuang dina atikan we pendidikan kan. Mohon gitu. Dina atikan dan pendidikan bah. Guru jeung ditiru. Jalaras gitu. Alhamdulillahnya. Tah ngeunaan dina pendidikan gitu nu tadi naon tos disanggeukeun ku pangersa gitu nya. Naon anu di ieukeun ka pendidikan teh? Na sagala rupi bidang gitu. Ari pamanak abdi mah lamun ayeuna sok sanajan pendidikan di urang ayeuna nya misalkeun keur ruksak katingalina. Ieu rada Mohon. kumaha Tapi- eta bisa gitu. Paling saeutik marenan urang lamun ruksak teh lamun mengkolna jauh teh jauh Oke. teuing. Laras. Lamun ruksakna goreng teh ruksak teuing. Teu goreng teh. Nah, teh goreng teuing. Jadi artinya urang aya di tengah-tengah eta. Mudah-mudahan salalawasna gitunya khususnya ke warga Jawa Barat, khususnya ke masyarakat orang Sunda oge. Jadi atikan teh kalintang priyogina kanggo urang sadaya gitu kan. Patula patali pendidikan anu dikaitkeun sareng seni sareng budaya kumaha? Abdi enak nuju ngabajuangkeun malihan ti tahun kamari oge khususna da ari simkuring kan resep ari pencat teh mangrupikeun hiji karakter kan gitunya karakter oge dina atikan Ciri khas. ari karakter teh ge mangrupikeun hiji ciri jeung pondasi kanggo pendidikan. Jadi salah sawiosna abdi ngaberjuangkeun tingkat sekolah SD, SMP, SMA, SMK alhamdulillah enak teh parantos guyub kedah dikedahkeun ku pemerintah Provinsi Jawa Barat teh yen penca eta teh lebet karena muatan lokal. Dan dibudidayakeun. Mohon. Ayeuna teh nuju diperjuangkeun eta. Mohon. Kalebet di tahun kamari SMA SMK terintegritas karena kurikulum Masagi. Upami SMP sareng SD sababaraha wilayah parantos ngawajibkeun nu mangrupikeun muatan lokal. Gitu. Jadi eta mah memang kena sapertos deui bahasa Sunda. Pelajaran. Sabab abdi gaduh prinsip kieu ayeuna kan punten gitunya karakter di urang teh tos sok sieun leungit ngan engke ngan saukur carita kan gitu. Jadi baheula teh kungsi aya penca di dieu, baheula teh kungsi aya bahasa Sunda di daerah ieu teh. Cerita unggul. Tapi bakal leungit. Jadi ayeuna mah meureunnan masih ken hayang nu apal, tapi urang emutan kapayun 5 tahun kapayun, 10 tahun kapayun bakal siga kumaha kan gitu. Lamun henteu janten konsepna ku abdi dipaksa kapaksa resep karena bakal nyaah. Oke. Dipaksana ku naon? Barudak cenah dialajar di sakola. Aya penteuna. Da budak lamun ayeuna misalkeun tingkatna ngan saukur ekstrakurikuler lamun dijajarkeun sareng bela diri nu sanes kesenian-kesenian nu sanes lamun teu dipaksakeun moal aya nu milih. Ku barudak ayeuna. Jadi mah sistem geberakanana teh sanes ti handapula. Mohon. Tapi langsung ngagedor dina aturan. Mohon. Diberlakukeun misalnya peraturan enggal gitu. Mohon. Oh, sampai dugi ka ayeuna tahun 2023 dugi ka mana eta? Ayeuna teh SMA SMK tos ngawitan berjalan sababaraha guru aya kareresan upami di Jawa Barat aya 13 wilayah kepala cabang dinas di situ ongga dinas teh parantos ngalakonan atau napi diklat kanggo guru-guru penca. Upami SD SMP di Kota Bandung parantos muatan lokal. Kantun ke abdi ngeureuyeuh oge panginten di wilayah Kabupaten Kota nu sanes. Tah pami misalkan ayeuna parantos di pami bisa tiasa diwajibkeun eta masuk kana kurikulum atau napi kana pembelajaran. Berarti panginten ke disumpingkeun sapertos nya ahli pencana gitu. Eta kumaha? Apa memang guru eta nyalira atau napi kada aya Henteu diupayakeun urang salah sawios ngaberdayakeun oge paguron-paguron nu aya di wilayahna sewang-sewangan. Hiji eta. Kadua upami teu aya kumargi ayeuna teh kan tos rada langki. Biasa oge urang ngaberdayakeun naha guru kesenianana, naha guru olahragana, tangke ngalangkungan pelatihan atau napi pelatihan guru-guru, diklat guru-guru khusus kanggo
penca diajarkeun di murang kali luyu sareng kahapanana. Ya kan panginten pami misalkan metode pembelajaran anu dikasihkan teh mung teu ukur gerak unggul, Mohon. tapi panginten teorina, Mohon. dasarna, Mohon. gitu kan. Mohon. Udah aya perbaosna aya RPP, silabus, Ya. prota, ada promes teu karituna. Cega mantan guru ya mah apal. Emang guru. Gaulna jeung guru. Bah, Mohon. urang sangakeun deui sabaraha Mohon. teman kanggo warga sadayana ngabagiakeun anu nuju manca dina program Sunda musik nya jamparing Mangga, mangga, jalan-jalan mangga. mapai baring ngariring. Serole. Mangga, wow.